rongsok. Rongsok. Mang, kenaon? Cup, iya keur nyeporan bonsai, Cup. Mang ngajual rongsok ya teh. Duh, Cup, rongsok mah Kabang doi kita jalan juga ditunjuk. Oh, heuh tuh Mang, lah urang ngajaran ka ditu heuh sukan aya dia Mang doyoknya. Heuh tuh Mang. Sok Cup, si menang loba di Bang Doi loba tuh. Teh aya kitu we Mang doyok. Santai ku aing mah. Coba lagi era aing ieu loakan. Ajarannya lah. Nasi Ucup itu geus ngide rongsok deui we le. Ucup motor nameureun eueuh nya. Oh, tadi na motor enak lempang wae. Mogok motor. Bang, aya rongsok. Oh, wah Ucup aing mah geus lagi bareto ge dijual. Ai kardus sabaraha kilo, Cup? Ah, Bang, pugueuna mah keur murah eta teh. Hargana teh turun. Ngan 500 perak eta teh, nuju lungsur. Sia mah giliran rek meuli ka aing ngan lungsur we. Geus turun geus lungsur kumaha aja teh ngomong teh. Atuh Bang ngajualna ulah kardus beusi we atuh. Enak beusi nu keur mahal. Pan ayana kardus kan. Sia mah aya ditawaran kardus sayang beusi sia mah. Lamun si aing boga beusi sia mah bareto ge nyebutkeun keur lungsur beusi. Ih, Bang, pan aing mah ieu mah kanyataan, Bang. Aing mah lamun 1000 mah ku aing tuh aya meureun 50 kilo mek dijual. Ah, urang mah teu butuh kardus, urang mah butuh nage langkungna. Heuh geus atuh engke we engke aing rek mikir heula jig we ngider ka batur heula. Heueuh atulah, beureun nage aing mah teu butuh kardus mah. Berarti nage ngan saeutik. Ya atuh Bang mah. Balaga nasi amar kucup kehead. Heuh jig sing meunang. Rongsok. Rongsok. Aduh rongsok. Teu aya jang na rongsok naon atuh? Kardus manawi wa aya teu? Kardus. Aya saalit kardus sabaraha kilo kardus? 1000 wa di pasar Pabi mah. Tuh pan Pak, ieu mah 1000. Nasi Ucup melek pek pisannya. Oh, si Markunjungna 500 ya 500. Peresan jig kumaha tuh lumayan yang udud. Heeh nya kenapa talian lawang beukeut. Heuh jig. Punten tuh ngiring calik wa. Pak, iya geus kilo ya? Oh geus, jang tuh kilo tuh entosna. Oh, mun atuh siapa? Cong kilo heula teh nya. Nya sok. Nu ieu 5 kilo, Ya. janteuna nu ieu salawe nya. Mun, jadi 30 merenya. Mohon. Wah iya atau sedayana. Oh, nyamuhun sok. Ya wa, janten sadayana 30 kilonya. Oh, Dikalikeun 1000. Janten 30.000 nya wa. Enggakeun artosna nampi barangna nya wa. Mohon, Atuh, mudah-mudahan sing kenging deui seueur tinu sanesnya. Mohon atuh wa, amin. Upami kitu mah abi bade teras atunya. Oh, mohon sok. Ah, lumayan tapan menang. Urang tah 10 nah mah urang mengkeutna Pak. Kuraku terbere pisan. Yang beli kopi. Yo atuh 1000 deui. Tah, kitu bagi dua. Tah, ieu Pak kudu adil. Urang mengkeutna bapak mah tinggal cicing. Kiraku we teh dibagi 2. Oh, kok atuh. Bener-bener teuing maneh teh. Apa yang beli bakso yap? Aya apa tiap? Yap, nah gini teh. Rongsok. Tuh si botak itu keur ngide rongsok. Wah, ngapaleng ieu mah. Ngacak-ngacak pangenderan aing. Si goblok. Awas ya botak ku aing. Kardus di mana eta? Di si Akang warung ang. Dibeli sabaraha eta kardus? 1000 nya eta di pasar ku abi mah ang. Kumaha bade ngicar rongsok? 1000 botak. Aing ge di dieu meulieun ngan 500. Wawanianan sia mah ngaruksak langganan aing botak. Punten ang, abi mah teu terang menawi teh aya tukang rongsok di dieu. Sia hayangna naon jeung aing, ha? Hampura tuh ang, hampura. Sok we bisi bade di pasar di ku ang mah. Aing mah wani nagelin 500. Bios sok 500 ge bios. Sia ngahina ka aing. Aing ge boga duit mah. Kan aing mah wanina 500. Mun wios sok we wios 500 candak we candak candak. Oh ya atuh ya duitna. Mun atuh ang ieu ditampi ku abinya. Wah, Naon? Nah itu si Ucup juga nuek garlut tinggal. Alah. gitu. oh iya. Awas selama sekali-kali dingender ke daerah aing. Oh nama sia ruksak ku aing botak. Mun ang. Lain muhun sia. Mun Aya naon Ucup? Oh henteu Bang ieu mah keur ngobrol lah biasa we ieu mah tukang rongsok. Sugan aing teh aya naon bisi eta. Eta duit naon eta? Ieu di pasar deui ku si ang rongsok. Di pasar deui kumaha ieu teh pan dibeli ku di dinya kardus teh. Pan si ang ieu ngamuk ka abi. Nah ngamuk peda naon sia Ucup? Sudah si abang mah boga rongsok teh kalah kada jual ka si botak. Eka urang sebagai anak buah teh dijual. Ngapan ka sia mah ditawar 500 kunyuk. Ari ieu mah wanian 1000 sia teh. Matake teh ka aing ge. Lamun hayang dijual
meulina. Ji, pan urang mangajualan 1000 bang. Berarti dunungan urang nu melekpek. Atuh neangan deui kayak dunungan sia melekpek mah harga teh kudu galib lamun batur 1000 teh 1000 kan nyaho moal barang-barang sia batur 1000 sia meuli 500 mah. Oh, atuh bang urang ari kitu marek neangan dunungan nu anyar we. Heuh kayak sia teh neangan dunungan nu anyar bari ge teh kudu ngamuk sia teh. Sing aya nu ngider loba ge moal pahili milik lamun ieu bagian milik maneh beunang ku maneh. Atuh bang ieu kumaha ieu geus dibeli ku urang ayeuna. Nah dibeli ku sia sagala aya kitu wani ka hargana pan sia mangan wanina ge ka aing ge 500. Nggak, pan heuh bang ieu dibeli na ku urangan 500. Nah heuh kitu dibeli 500. Muhun wa. Oh iya duitna. Hadiah kan ieu ucup kehead ulah. Oh, gatuh bang. Yah kehead ulah sok kabita ku milik batur geus sasalaman men tadi hampura sia teh. Naon maksudna sia kalau kuas Jagger sia. Geus sasalaman sok. Oh, gatuh bang. Oh, hampura atuh nya. Emangna tidinya sok ngajual rongsok ka mana? Ka Ciamis abi mang. Oh, atuh urang ilu ngajual. Tah kitu kayak sing alakur sia teh sok sasalaman men nomor HP-na. Engke maneh ngajual ka dunungan ieu ameh rada mahal. Lain kalau ka pasea sia teh sia. Oh, oke bos, oke. Oke, banget.